Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran batinan tasyuruna bi ibadika sholihina fid dunyana wa akhrana wa ala alihi washabihi sallim. Qala musannif wal muallif rahimahumullah wa nafa' bi ulumihim fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan kamari. Sano ngabohongkeun teh pantar teh sajenis. Ha kana ieu sayyi'ah alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa man jeung ari saha jalma
eta azlamu leuwih zalim ieu man miman ti jalma zahaba anu lempang ieu man yahluku barina nyiptakeun ieu man kholqon kana ciciptaan ka kholqi seperti ciptaan kami fal yakhluqu maka kudu nyiptakeun ieu man nah domirna balik ka eman kan ieu mah eman makan mufrad tapi di dieu yakhluqu jama nah balikna ka eman ini diapiahan aya nah balikna ka eman fal yakhluqu maka kudu nyiptakeun ieu eman nah balikna ka eman sedangkan eman mah hiji nah karena eman mah naon amil naon mus mustarok bisa dimanaan ka lalaki hiji bisa ka awe hiji bisa lalaki dua bisa awe dua bisa jama mufrad muzakkar bisa jama muannasah bisa sebut teh naon ieu teh mustarok lamun man akil atau goer akil man akil berakal atau goer akil akil atau goer akil nah akil raina endin lain nah akil hok alfiahna bab isi teh man teh bab naon usul hok kayak kapang ya aya hok waman wama madzukir wa hakadza dzu inda toyihin syuhir wa kalladzi Uluy wa min sama udah bakal kapang di alfiah aya ada di dieu teh habatan kana hiji siki auliyah luku atau supaya nyiptakeun ieu eman zarrotan kana siki auliyah luku atau supaya nyiptakeun ieu eman syairon kana gandum rawahu Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah qala Allah ta'ala ya ibadi bisa dibaca gitu ya ibadi kaduana bisa dibaca ya ibadia katiluna bisa dibaca ya iba ya ibadi berarti naon ieu teh
Munada naon? Munada naon ieu teh? Munada naon? Munada naon ieu? Munada mufrad, munada mudhof, munada syibeh mudhof. Munada sabaraha hiji kabagina? 5 genep 7. 5 genep 7. Mudhof, mufrad, syibeh mudhof. Sisana naon hok? Jurumiyah awal keneh. Ya tali'an jabalan eta mudhofna munada naon? Ya tali'an jabalan naon? Oh katuh. Ya Rasulullah eta munada naon? Munada naon? Ya Rasulullah munada mudhof bener tuh. Lamun ya tali'an jabalan munada sibeh mudhof. Bener laki 20 ya. Oh kayeuna ya ibadi hiji, ya ibadiya 2, katiluna ya ibad naon? Ya ibada bisa dibaca gitu. Ya aidi hei aidaku. Ya aida ya hei aidaku. Ya aida hei aidaku. Sama artinya. Ya mira teu teunaheun. Ya puji. Ya pujia. Ya puja bisa. Ya ibadi hei hamba kami. Ini eta haramtu az-zulma kana kadzaliman ala nafsi kana zat kami. Wa ja'altu hu az-zulma muharraman kana anu diharamkeun bainakum antara anjeun kabeh fala tadzalamu maka ulah silih ya ibadi kullukum eta dhallun ngeunaheun kitu ngalogatnya nu ka akhir gituan kullukum eta dhallun illa man hadaituhu ya ibadi hei hamba kami kullukum ari sakur-sakur anjeun kabeh eta dhallun sasar ilaman angin jalma hadaitu anu nuduhkeun kami hu ka ieu man fastashhidu maka kudu menta tuduh anjeun kabeh ni ka kami ahdi jadi naon ieu mahal naon ahdi jadi naon i'rabna jadi naon ahdi kum jadi naon oke istri x20 lalaki istri iya mah tiluan nyeren teh x20 ya Ciro Alpes tuh belah dia Ida Pida Silva ya Ibu Nepo belah dia oh nah dibaca ahdi oh Aida biasanya kajawab ahdi nah
lain nundutan ahdi naon eta dina fa'na taya jawabanna fas ahdi aya gitu fasaran oh fasaran ahdi jadi naon ja jawab di mana di pasta du pasta nah 3-0 tah nah dibacana ahdi kan kudu jazm meureun kan kudu jazm nah dibacana ahdi geus 3-0 ya bayar comeback-keun nah dibacana ahdi kan jazm sedangkan ieu mansub majrur sedangkan naon ayo naon bacakeun jurumiyah jazm wa amma jazmu walil jazmi alamatani asukunu wa masukunu wa yakunu alamatan bil jazmi bi fi'il ini asayihani tuluy alamatu fajru hintari kalau teka dangu abi teu naon walil jazmi alamatan alamatan bil jazmi bi fi'il alamatan lil akhiri berarti naon ieu teh berarti pemicin rupela dah 4-0 teh mu'tal tina naon mu'talna mu'tal naon ieu mu'tal ain mu'tal fa mu'tal ain mu'tal lam mu'tal mana mu'tal lam asalna tina kalimat hah 4-0 keneh ada hadiah yahdi bareng yahdiyani istri unggul lam yahdi lam dia lam yahdu lam tahdi tuluykeun lam kata langsung karena takalim wahdahna mutakalim wahdahna lam ahdi lam nah di ahdi teh jadi naon jadi cikene tadi ieu asisna ti dieu tinggal ieu tuh cita cekol itu beda operan ahdi maka nuduhkeun kami kum ka anjeun kabeh lamun ngaosna waktuna 2 jam rek di jeung nahuna enggak poe tapi teu cukup gitu ya ibadi kullukum ari sakur anjeun kabeh eta ja'iun anu lapar ilaman angin jalma at'amtu anu masihan katuangan kami huka ieu man fas ta imu
maka kudu menta katuangan anjeun kabeh ni ka kami ut'im tuh jawab di ut'im maka masihan katuangan kami kum ka anjeun kabeh. Hampir sami logatan nepi ka akhir. Ya ibadi kullukum ari sakur-sakur anjeun kabeh eta arin taranjang ilaman angin jalma kasautu makean kami huka ieu eman fas tasku nika kami asku kum tinggal logatan eta hampir sami bentukanna mah kitu. Ya ibadi innakum etatuh tiuna gawe salah anjeun kabeh bilaili di peuting wan nahari jeung di beurang wa ana bari ari kami eta agfiru bakal ngahampura kami adzunuba kana pirang-pirang dosa jami'an kalawan sakabehna fastagfiru maka kudu nyuhunkeun panghampura anjeun kabeh ni ka kami agfir maka ngahampura kami lakum ka anjeun kabeh. Gancang teuing teu? Teu oh ya ibadi hei hamba kami innakum sa'nyana anjeun kabeh eta lan tablugu moal nepi anjeun kabeh moal pisan nepi anjeun kabeh soalna beda la jeung lan beda. Lan tablugu moal pisan nepi anjeun kabeh ketika isim fi'il mudhari kaasupan lan amil nawa seh berarti tuduh kana makna naon lan teh kana makna moal saeneng-eneng daiman gitu lan moal pisan saeneng-eneng moal mun urang mah mustahil lah gitu bahasa lan tablugu moal pisan nepi anjeun kabeh durri kana ngabadaratkeun ka kami fatadurru maka ngamadaratkeun anjeun kabeh ni ka kami walan tablugu jeung moal nepi pisan anjeun kabeh naf'i kana manfaat ka kami fatanfa'u maka manfaat anjeun kabeh ni ka kami. Ya ibadi lau anna awwalakum lamun sa'nyana kawitan anjeun kabeh wa akhirakum jeung akhir anjeun kabeh wa insakum jeung manusia anjeun kabeh wa jinnakum jin anjeun kabeh eta kanu bukti ieu kabeh teh nu katukang tah eta ala atqa qalbin kana pangtakwa-takwana ala atqa qalbi rajulin kana pangtakwana hate ti hiji lalaki wahidin anu sahiji. Ma zada moal nambahan naon zalika itu kabeh gitu. Fi mulki dina kerajaan kami sayan kana hiji perkara. Ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum eta kanu kabeh ala afjari qalbi rajulin kana panglacutna hate lalaki wahidin anu sahiji minkum teu anjeun kabeh. Ya ibadi hei hamba kami lau anna awalakum lamun masanyana kawitan anjeun kabeh wa akhirakum jeung akhir anjeun kabeh wa insakum jeung manusia ti anjeun kabeh wa jinnakum jeung jin ti anjeun kabeh eta kanu bukti ieu kabeh eta ala afjari qalbi rajulin kana panglacutna hate lalaki wahidin anu sahiji minkum ti anjeun kabeh.
mana kosomoa ngurangan naon zalika itu kabeh min mulki tina kerajaan kami syai'an kana hiji perkara ya ibadi hei hamba kami lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum eta qamu nangtung ieu kabeh fi soidin dina tempat anu luhur wahidin anu sahiji ya ibadi hei hamba kami law anna awalakum lamun sanyana kawitan anjeun kabeh wa akhirakum jeung akhir anjeun kabeh wa insakum jeung manusa ti anjeun kabeh wa jinnakum jeung jin anjeun kabeh eta qamu nangtung anjeun kabeh ieu kabeh gitu eta qamu nangtung ieu kabeh teh saha awala wa akhira wa insa wa jin fi soidin dina tempat anu luhur wahidin anu sahiji neng nong neng fasalu maka kudu menta anjeun kabeh nikah kami fa'ato itu maka pasti masihan kami masihan kami kulla insanin kasakur-sakur manusia mas'alatahu kana pamentana ieu insanin nong neng saya ingat ke Ramadan ngaji nu kieu teh baheula abi ngaji nu kieu teh 2020 nya 2020 nongos motor lah hadis teh aya keneh da logatan teh baheula teh tanggal sabara beres saja hilap dia gitu ngawas yang ngilu 5 lembar abi teh kapunggo da futuhat 5 lembar tinggalkeun cuma pas ngawas akhiran ngilu ngaji itu ngaji nanti awal 5 lembar tungtu 5 lembar tengah nama karena rosau gitu bala pas abi zaman nyantri gitu hari kobong teh main HP main kartu, ngarokok, kabur gitu. Tapi alhamdulillah ku Gusti Allah ditakdirkeun ngaulang ieu. Jika nama Gusti Allah teh ditah tobat baheula teu ngaji wae. Kabur-kaburan tapi ka pangaresa akang teh ngontrol ka tonggo. Kan di alfutat mah lantaina 3. Kobong 1, kobong 2, kobong 3 cara rangkung eta teh. Lamun kaleresan pangaresa alfutat teh dongkap atuh barudak teh alah mang aya pangaresa AA naik ka luhur singga rajleng eta teh aya nu naik ka para aya nu naik ka kenteng aya nu naik ka imah warga aya unik baheula gitu unik pangarsana teh nyana kitu ka luhur tuh toker-toker kana panto sakobong teh pami telepat aya 32 per lantai 32 kamar kali 3 berarti 80 genep kamar laki unggul teh karek blok 1 can blok 2 blok 3 toker kieu mang ngaji mang sugan teh saha gitu di hare-harekeun gitu tahan panto teh ku tonggong tahan mang ngaji tahan ku tonggong gitu mang ngaji gitu aya nanti si unyil tukang namanya duka sahada leutik awakna teh segede mira ngalalaki si unyil sebutna teh ari gawe jeung nu gararede jeung umur karolot gitu gawe jeung gararede sebutna si unyil ku barudak teh kitu-kitu ku pangaresa teh udang kana panto teh dihalangan ku badana kana panto udang gitu ya atuh si unyil ngaran-ngaran gitu budak gitu udang teh teu nembalan didorong ku pangaresa teh cek si unyil teh cenah nya nyebut kasar gitu anjing cenah gitu anjing saha eta cenah gitu cara teh ieu abi cenah kasep pangaresa cenah jadi ya teh cenah moal ngagugahkeun kobong ieu deui abi mah diambek cenah ku kobong ieu cenah tapi kaina teh datang-datang dia kasirieuan Gusti dibahas pas ngaji cenah tadi cenah akang naik ka luhur dicalakan di kobong santri cenah akang gitu. Kita ini teh gitu Gusti. Kapungkur abi ke usia 24 tahun keneh. 24.
keur gacor-gacor ngaji kuat nepi ka jam 2 jam 3 teh enak borora jam 8 geus saeng baralik mana ieu teh kancing kul insanin masalah tahu kana masalahna dia insan mana koso maka moal ngurangan naon zalika itu kabeh bimatina perkara indi anu tetep disandingeun kami illa kama angin seperti perkara yang kusu anu ngurangan naon al mikhyatu jarum ida udhila di mana-mana diasupkeun ieu jarum mikhyat al bahro ka pantai Jayanti ya ibadi hai hamba kami innama hiya angin pastina ari ieu berarti innama jadi amil naon amal naon jadi naon kan inna teh tarfaul isma dan sibul khobar tapi lamun di pasangan emak jadi naon innamal a'malu kuduna mah kan innamal a'mala tapi dia jadi innamal a'malu innama hiya angin pastina ari ieu mana ieu teh a'mal eta amalukum pirang-pirang amal anjeun kabeh si ngitung kami kana ieu amal lakum ka anjeun kabeh summa uwafi tuluy ngabales kami kum ka anjeun kabeh iya kana ieu amal faman maka saha jalma eta wajada manggihan ieu man khairon kana kaalusan fal yahmad maka kudu muji ieu man Allah ka Gusti Allah wa man jeung saha jalma wajada anu manggihan ieu man ghairu dzalika kana salian itu kabeh fala yalumanna maka ulah nyaci anjeun nyaci temenan jadi dia ngalogatan taukid sakilah kumaha temenan naon jadi ngalogatana temenan sanya-nyana fala yalumunna maka ulah nyaci maki sanyana ieu man illa nafsahu angin kana dirina ieu man rawahu Muslim hadis qudsi qala ngucap saha Allah azza wa jalla anfi kudu nganapakahkeun anjeun ya bna adam hei anak adam unfik maka baka nganapakahkeun kami alaika ka anjeun qala rawahu Bukhari wa Muslimun qala ngucap saha Allah taala barang baca heula bismillahirrahmanirrahim qala ngucap saha Allahu Gusti Allah taala bari mahaluhur wa majeng ari saha jalma eta azlamu leuwih dolim ieu man miman ti jalma zahaba anu lempang ieu man yaluku barina nyiptakeun ieu man holkon kana ciptaan ka holki saperti ciptaan kami faliyahluku maka aulia luku atawa supaya nyiptakeun ieu man darotan kana hiji siki aulia luku atawa supaya nyiptakeun ieu man sairotan kana gandum hiji deui nya qala Allah ngucap saha Allah Gusti Allah taala bari mahaluhur Allah ya ibadi hei hamba kami ini sanyana kami eta haram teu ngaharamkeun kami azulma kana kadzaliman ala nafsi kana zat kami wa ja'altu jeung nyiptakeun kami hu kana ieu azulma muharraman kana anu diharamkeun bainakum antara anjeun kabeh fala tadzalamu maka ulah silih ngazaliman anjeun kabeh ya ibadi hei hamba kami
kullukum ari sakur-sakur anjeun kabeh eta dolun sasar ilaman angin jalma hadaitu anu masihan hidayah kami huka ieu eman fastahdu maka kudu menta tuduh anjeun kabeh nika kami ahdi maka nuduhkeun kami kum ka anjeun kabeh ya ibadi hai hamba kami kullukum ari sakur-sakur anjeun kabeh eta jaiun anu lapar ilaman angin jalma amtu masihan kami huka ieu manfas taat imu maka kudu minta katuangan anjeun kabeh nika kami utim maka masa katuangan kami kum ka anjeun kabeh ya ibadi hai hamba kami kulukum sakur-sakur anjeun kabeh eta arin taranjang ilaman angin jama asal tu anu makean kami huka ieu manfas taksu maka kudu minta pakaian anjeun kabeh nika kami aksu maka makean kami kum ka anjeun kabeh ya ibadi hai hamba kami hok barang lain abi nu maca ieu mah sanu gawe sawah teh oh tuluy adunuba kana pirang-pirang dosa jami'an kalawan sakabehna fastaghfiru maka kudu menta hampura anjeun kabeh nika kami alfir maka ngahampura kami lakum ka anjeun kabeh ya ibadi hai hamba kami innakum sanyana anjeun kabeh eta lantablugu moal pisan nepi anjeun kabeh duri kana ngamadaratkeun ka kami fatadurru maka ngamadaratkeun anjeun kabeh nika kami walantablugu jeung moal pisan nepi anjeun kabeh nafi kana ngamanfaatkeun ka kami fatanfa'u maka ngamanfaatkeun anjeun kabeh nika kami ya ibadi hai hamba kami law anna awalakum lamun sanyana kawitan anjeun kabeh wa akhirakum jeung akhir anjeun kabeh wa insakum jeung manusa ti anjeun kabeh wa jinnakum jeung jin ti anjeun kabeh eta kanu bukti ieu kabeh eta alaat kokol birojulin kana pangtabakna hate lalaki wahidin anu saiji minkum ti anjeun kabeh mazada moal nambahan naon zalika itu kabeh fi mulki dina karajaan kami sayan kana hiji perkara ya ibadi hai hamba kami law ana awalakum lamun sanyana kawitan anjeun kabeh eta atuh pake hobaran atuh hobaran tong kaliwat karunya eta hobar diliwat ngambek atuh hobaran mana kosong moal ngurangan zalika itu kabeh min mulki tina karajaan kami sayan kana hiji perkara ya ibadi hai hamba kami law anna awalakum lamun sanyana kawitan anjeun kabeh wa akhirakum nya akhir anjeun kabeh wa insakum jeung manusia anjeun kabeh wa jinnakum jeung jin anjeun kabeh eta qomu nangtung ieu kabeh bisoidin dina tempat anu luhur wahidin anu sahiji fas alu maka kudu minta anjeun kabeh ni ka kami faato itu maka pasti masana kami kula insanin kasakur-sakur manusia masalah tau kana masalahna ya insan mana kosong moalna ngurangan naon zalika itu kabeh min mimma tina perkara indi anu tetap sandingeun kami illa kama angin seperti perkara yan kusu anu ngurangan naon almihyatu jarum ida udhila di mana diasupkeun ieu jarum al bahro kana lautan yang ibadi hai hamba kami inna ma hiya angin pasina ari ieu amal eta amalukum pirang-pirang amal anjeun kabeh usi ngitung kami hak kana ieu amal lakum ka anjeun kabeh summa wafi tuluy ngabales kami kum ka anjeun kabeh iya hak kana ieu amal kala paman mah tong dibaca langsung kana paman mah iya ida mah kalem lah paman maka saja mah wajada anu manggihan ieu man hoiron kana kahalusan fal yahmad maka kudu muji ieu man Allah ka Gusti Allah wa man yang sajal mah naon kalawan goyro zalika kana salian fala yalumanna ya mira beri maca deh
Hiji di cenah hadis qala ngucap saha Allahu Gusti Allah azza wa jalla azza maha gaga Allah wa jalla jeung tegasna maha gaga Allah anfik kudu nganapakahkeun anjeun ya abna Adam hai anak Adam unfik maka bakal nganapakahkeun kami alaika ka anjeun. Lumayan tah kitu teh. Biasakeun nya maca teh dikosongkeun lamun anu sakur kosongkeun supaya ngalatih ka urangna latih iya akur kosongkeun saur bahasa guru abi mah logatan teh ibarat tali hewan teh bisa lindek make tali kitab logatan diibaratkeun tali kitab diibaratkeun hewan tapi lamun loba teuing tali hewan teh maot atuh domba sakali ditalian sukuna ditalian opat beheungna ditalian ceulina ditalian tandukna ditalian bakal maot mah domba maot atuh masih usik sarua logatan di kitab kabeh ditalian qola di logatan Allah di logatan ta'ala di logatan ya ibadi logatan ini logatan haram tu logatan lah liwat kabeh liwat kitu teh kabeh liwat qala Allah ta'ala wa man adzlamu mimman dzahaba yahluku khalqan ka khalqi saur Gusti Allah aya jalma anu leuwih zalim ti aranjeun kabeh jalma ieu teh leuleumpangan jalma ieu teh nyiptakeun kana ciciptaan seperti ciciptaan kami tegasna naon jalmi anu nyiptakeun sesuatu berbentuk 3 dimensi seperti patung seperti boneka seperti mannequin seperti naon deui patung, boneka, mannequin, naon deui, Barbie, naon deui, nu bentukna 3 dimensi. Naon deui. Contoh misal patung kan teh bentuk 3 dimensi, kepalana aya, matana aya, rambutna aya, badana aya, tangana aya, kakina aya, eta haram. Engke suatu saat di akhirat Gusti Allah bakal nuntut ka eta jalmi anu ngadamel patung, "Hei, tukang anjeun patung maneh kan nyeun naon hok bere eta ruh tah bere ruh si ieu patung atuh moal bisa gitu nah nyiptakeun patung ke dilaknat ku Gusti Allah plus nyiptakeun boneka dilaknat ku Gusti Allah plus nyiptakeun Barbie dilaknat ku Gusti Allah plus nyiptakeun si saha si Elsa di Elsa Frozen dilaknat ku Gusti Allah diciptakeun dilaknat bentukna 3 dimensi eta kecuali naon lamun mah boneka eta dipakena ku budak leutik ieu mah lain budak leutik ieu mah budak leutikna geus kaliwat ieu mah teu meunang tah aranjeun ulin bobonekaan teu meunang tapi geus garadeki biasana harus boneka teddy bear boneka Winnie the Pooh boneka loba kadang nuju ali tinggali sisipa adi abi gitunya gede boneka teh anu gambar beruang teh non si beruang teh namanya teddy bear dek bobo teh dijajar-jajar eta teh ka alaman meureun ku aranjeun Nur Ali nuju ali dijajar-jajar di dieu teh sisipa di tengah boneka di dieu boneka di tengah cicing nah loba-loba ting boneka ieu pelindung cenah biasana naon ketika bobo ketika bobo sok disieun-sieunnan ku abi teh eta boneka sok heuri sok hirup peuting cabi teh sok leuleumpangan dijajajan nepi ka ayeuna masih keneh gitu masih keneh jajar boneka ieu sami nu jalina karar itu aboa teh teu boga boneka ieu mah teh kitu nya teu halaman alit ieu langsung proyo gede urangnya ieu mah karena itu tah lamun boneka mah teu naon jeung budak leutik adanya budak leutik nah suatu saat ketika Ummu Mukminah sok ngasuh Sayyidah Aisyah nuju alit Sayyidah Aisyah teh putrina saha putrina Sayyidah Aisyah putrina Sayyidina Abu Bakar 50 tah putrina Abu Bakar lain tadi atuh nyebut 50 nah tuluy sok mamainan bobonekaan tah suatu saat Kanjeng Nabi teh dongkap ka tempat Sayyidah Aisyah nuju alit nuju bobonekaan dongkap Kanjeng Nabi teh
Atuh Ummu Mukminah jeung Sayyidah Aisyah jeung nu sanesna teh naon kararabur kadongkapan Kanjeng Nabi teh kabur bari nyumputkeun bonekana bisa rumputkeun bonekana teh Kanjeng Nabi sumputkeun bonekana kabur cek Kanjeng Nabi naon cenah betah lompatan gitu naon ieu boneka cik ningali boneka gitu oh iya boneka oh tenan naon tadi dia ngameunkeun jawas tapi jawasna diistisna jeung budak leutik kungkul suatu saat Kanjeng Nabi tepat nah jadinya Kanjeng Nabi terus uih gitu dirinya teh aya Sayyidah Fatimah jadi putri langsung Rasul Sayyidah Fatimah nuju mamainan anyang-anyangan boneka tuluy ketika kadongkapan Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah sami budak itu ruaskeun kadongkapan nu jadi sepuh kabur surumputan disumputkeun si bonekana teh di mana di nu jendela kita nu aya tirai hordeng sumputkeun hordeng tuluy si hordengna teh katiup ku angin bus katiup ku angin katingali ku Kanjeng Nabi teh aya boneka-boneka Kanjeng Nabi hei Fatimah eta naon ieu boneka cenah kitu saur Fatimah teh tik ningali eta boneka saur Kanjeng Nabi teh dinya ditingali bonekana boneka naon Sayyidah Fatimah kapungkur tos gaul Sayyidah Fatimah ge bonekana naon bonekana boneka labubu mah boneka naon boneka kuda tapi kudana make sayap jika Pegasusnya ngaranna ge boneka tuh boneka mah bebas ya kumaha nu nyieun atuh teu make tanduk ge teu make jangjang teu make belalai ge bebas kumaha nu nyieun gitu. Si bonekana teh si jangjangan disodorkeun ka Kanjeng Nabi ya Bapak ieu boneka ieu kitu ka kenging ti mana teh Sayyidah Fatimah gitu kenging boneka kitu sabab aya boneka mah ti kamu geus aya zaman 2 abad 2 hiji sebelum Masehi terus aya boneka teh di Yunani 2 hiji sebelum Masehi berarti naon 2000 tahun sebelum Masehi berarti 4000 tahun ke tukang 4000 tahun ke tukang kan sebelum Masehi aya Masehi kan aya Masehi aya 2000 ya 20 hiji abad sebelum Masehi berarti 2100 tahun sebelum Masehi berarti 4100 tahun ke tukang boneka teh geus aya boneka teh terbuat tinu kayu terbuat tinu tanah liat nah dipaen-paenkeun gitu cik ningali eta Fatimah boneka teh oh ningali ieu lucu bonekana cek Kanjeng Nabi teh lucu nu asalna Fatimah tegang sieun iku kumaha tapi cek Kanjeng Nabi lucu bonekana gitu kumaha jiga putri kesayangan Bapak lucu kieu gitu cek Kanjeng Nabi teh meureun kitu nya meureun tah Fatimah ya dangukeun nya ieu teh boneka kuda nu aya jangjangan gitu tah boneka ieu ge sami seperti tutungganganna Kanjeng Nabi Sulaiman tah Kanjeng Nabi Sulaiman ge ngagaduhan naon kuda anu ngagaduhan jangjang mulai dinya Kanjeng Nabi Muhammad teh amengan sareng Fatimah gitu sisirian galaka gitu Sayyidina Muhammad mah da orangna romantis gitu nya romantis Sayyidina Muhammad dibalik sosok pendakwah Sayyidina Muhammad ge nya sami basyarihna romantis sami gitu. Seperti sok main lulumpatan jeung Sayyidah Aisyah. Lulumpatan hok cenah Aisyah waeng lulumpatan kabelah dieu pinisnya. Umpat Nabi Muhammad itu heula Nabi Muhammad pas pinis Nabi Muhammad tiba-tiba naon ngajadohkeun diri. Aduh cenah geubis mun urang mah gitu. Geubis Fatimahna heula cenah hore abi meunang ti eleh ku abi gitu. Ngelehan Kanjeng Nabi Muhammad seueur gitu momen-momen Sayyidah Fatimah teh Sayyidina Muhammad teh romantis seperti ketika Kanjeng Nabi Muhammad tahajud sampai anak Sayyidah Aisyah nojor karena sajadahna Kanjeng Nabi Muhammad tadi kumaha diantep we gitu diantep gitu tong disangka Kanjeng Nabi Muhammad teh kumaha nya sami Nabi Muhammad ge jalmi gitu romantis sami seueur gitu tak eta boneka teh haram pokokna bentuk-bentukan anu 3 dimensi haram
aya kaki utuh juga jalmi gitu kan di ieu 3 dimensi ieu teh urang 3 dimensi kakina aya ngabentuk ieu kan kaki teh ngabentuk teu datar ieu kertas itu kertas baru 3 dimensi ieu 3 dimensi ieu 3 dimensi sabaraha dimensi sakola nepi ka Jumaah teh ieu nepi ka Sabtu Minggu sakola teh sabaraha dimensi ieu heh ieu sabaraha dimensi ieu sabaraha dimensi ieu sabaraha ieu 2 dimensi ieu mah 2 dimensi tah ai patung mah 3 dimensi luhur aya handap aya sisi aya ieu aya tukang aya hareup aya pokona semua lapisan aya tiap sudut aya tah lamun urang boga patung haramnya miara patung miaran ngoleksi patung miara patung haram tah kumaha ieu wayang kumaha tah wayang 3 dimensi henteu wayang kan aya kepalana aya tanganna aya ieuna aya kieu tobat cenah ceuk asep Sunandar mah gitu rukun Islam sabaraha hiji rukun Islam sabaraha hiji aya genep kahiji salat zakat naon syahadat genep kan ceuk wayang mah syahadat salat zakat puasa naik haji ka Baitullah genep naon balik ti Makkah ka Indonesia cek saha cek wayang lain cek abi cek wayang eta mah aya cek wayang genep gitu cek wayang ditambahan cek si saha namina teh si Brengos ngaranna teh 7 cenah naon 7 dahar manya hajian teu daharnya maot atuh cek cepot 8 naon nginum manya dahar teu make nginum meleg atuh 8 cek si itu si Brengosna salapan naon sare manya teu sare atuh sare cek si cepot 10 naon hudang manya sare terus gitu ya si cepot ini wayang gitu eta mah wayang ieu mah wayang eta 3 dimensi sanes 3 dimensi sanes 3 dimensi sanes 3 dimensi sanes mah 3 dimensi sanes sanes 3 wayang mau teu 3 dimensi naon wayang mangan huluna hungkul jeung leungeun beteungna mah daweuhan oh emang wayang aya beteungna eta mah ada ukur naon ieu naon kostum gitu orang mah paling kepala jerona molompong kosong di luar hungkul juga triplek gitu tah wayang sanes 3 dimensi 3 dimensi mah ngabentuk we jika jalmi utuh dia utuh wayang mah teu utuh jerona kosong cabak urang emang aya manusia hirup teu make usus aya teu make jantung teu make paru-paru nya kaya wayang teh teu make paru-paru teu make jantung da kosong molompong lebetna mah dikieu-kieu ku urang tenanan wayang mah komo wayang golek mah wayang golek wayang non wayang kulit eta mah tu 2 dimensi pisan tenanan tah wayang teh anu ulah teh naon 3 dimensi kumaha ngagambar urang ngagambar di dieu ngagambar si Rapunzel nggambar sa Marsa and the Bear kan ngagambar eta ngarupakeun nyawa teu naon ngagambar mah eta bentukna naon 2 dimensi henteu katingal eta mah sabeulah we kitu emang aya jelema nu gepeng bisa jadi kertas moal aya nu gepeng lelumbangan ge gepeng moal aya gitu tah kumaha lamun aya misal kiai ieu sok aya kan di kursi-kursi di bumina kiai teh naon kursina teh gambar naga kitu nya sok aya kursi gambar naga sok aya 3 dimensi sanes 3 dimensi sanes kieu teh naon teu apal atau naon kieu teh unggah naon aya gambar naga patung gitu naon sanes 3 dimensi 3 dimensi sanes 3 dimensi gitu 3 dimensi 3 dimensi sanes 3 dimensi sanes
3 dimensi deh eta mah ngabentuk aya kan naga kitu ngukir tina ngabuleut kitu tah tapi sok dipiara ku kiaina aya alasan keneh naon istisnana dalil naon lamun aya hewan dipencit beheungna bakal maot moal aya hewan digorok beheungna maot moal maot tak biasa tingali palebah kepalana lamun aya patung-patung di rumah kiai sok aya urut codekanna di dieu dibeset saeutik diragaji sok aya aya gitu ngahelahna teh ngakalan hukum diragaji teh aya beberapa kiai bi ningali nggaduhan naon gambar patung naga gitu dikoleksi di bumina kan haram teh meunang haram ti mana tingali nagana geus teuk-teuk beheungna ge di jerona kitu dicabut urat mari jeung hukumna da moal hirup kana ge bisa teu naon tah ayalah helah-helah syariatna kitu tah intina patung teh haram nyiptakeun patung haram tuluy miara patung haram boneka haram berbi haram kecuali urang teh ngarasa budak leutik teu nanaon atau urang anyang-anyangan jeung budak leutik teu nanaon selagi eta bentukanna sanes 3 dimensi pun lamun misal tidak 3 dimensi masih bisa diakalan naon diakalanna palebah geungeurongna ragaji urang lamun bisa urang ngaduh berbi sira punjel palebah ieu na geungeurongna colokan urang ku jarum sing loba atau durug teu ngewa atuh nya didurug kitu tojosan ieuna matana tojosan awakna tojosan gitu durug gitu durug gitu tah gitu eta jami anu pangdolimna nyiptakeun naon saperti ciptaan Gusti Allah patung gitu faliyahluku habatan auliyahluku dzarratan auliyahluku sairon tah cek Gusti Allah teh tong nyiptakeun patung lah mun arek hok bisa deuk nyaingan kami teh Gusti Allah ciptakeun tah eta biji-bijian bisa teh nyiptakeun biji-bijian tah atau hok ciptakeun eta pare gitu hok lamun teh mah hok ciptakeun pare pangnyiptakeun pare pangnyiptakeun biji-bijian jago mun bisa moal bisa tah moal bisa ieu nu nyiptakeun mah nya Gusti Allah adapun urang ayeuna teknologi ayeuna nyata mah rekayasa genetik seperti bisa wae ayeuna urang ngahidupkeun di dinosaurus bisa wae dinosaurus dihirupkeun bisa ente emang aya secara sainsna dinosaurus dihirupkeun bisa tapi engkena bakal menyalahi aturan secara forensik semisal engkena lamun misal aya fosil dinosaurus DNA na utuh diambil DNA utuhna tah tuluy engke dimutasikeun ka hewan anu sejenis misal dinosaurus sejenisna jeung naon misal jeung jerapah bisa gitu. Bahkan eta apa pernah nonton film Jurassic Park apa film dinosaurus apa Upin Ipin tah Jurassic Park eta rekayasa genetik gitu nyiptakeun sami sareng Gusti Allah tapi lain nyiptakeun eta mah rekayasa ti hasil ciptaan ti Gusti Allah dihidupkeun kembali bisa eta mah kitu seperti lamun mira ayeuna salirana alit kitu nya engke lamun gaduh putra gaduh anak hoyong rada gede bisa ke rekayasa genetik dipotong genetikna kudu mah hayang jadi gendut bisa hayang jadi jangkung bisa hayang jadi naon ieu hayang jadi A B C D bisa rekayasa genetik eta teh tapi lain ciptaan eta mah ciptaan Gusti Allah ku urang dipoles deui gitu Allah taala ya ibadi wallahu alam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan taj'alun biha min ahli al-dhahiran batin tasyurun bi ibadikas salim fid dunya wa akhirah wa ala alihi wasallam